Ambu, nyarios heula ka Ina. Tama ka uwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngalajengkeun cariyos 3 bagian Tapak Cinta Yasana Teh Asih Balebat, anu mana dinten ayeuna bagian anu kadua. Dina bagian hiji kamari dicarioskeun si tokoh anu mulang kalembur pendak sarang hiji wanoja anu rupina teh nyeples pisan sarang istri anu janten paninengan anjeuna. Kumaha tah lajenganana mangga wae urang Bandungan ku sadayana. Nyangakeun kasepuhan. Salat berjamaah geus rengse nu di dadago teu tembong kalangkang na acan. Geuning eueuh ngan aya budak laleutik nu sok ngaji subuh jeung indung-indungna hate galecok ku ciwa. Jep bade mulih dinten ieu tabuh sabaraha? PRT ngagebah lamunan kuring. Ba asa betah keneh nu mawi. Kieu tah tos aya di lembur teh. Jabi hoyong jaro heula ka makampun Bapak. Walon kuring rada panjang. Oh, muhun atuh sae sanaos teu uning ngararai tuang rama dunga sareng jaro mah ulah elat. Atuh mempeng di lembur keneh bilih bade ngiring ngalongok Ibu Aisyah nuju teu Damang Wales. Puguh ge asa leungiteun biasa sareng tuang ibu upami ngaos subuh tara ka kantun. Pak RT ngajak kuring basa babarengan turun ti masjid maju ka wanci carancang tihan. Bu Aisyah teu damang naon? Kuring malik nanya bari ngarandeg. Atos lami aya tilu sasimah ka saut liper tos ngoneng ayeuna ge. Oh, kin atuh abdi ngawartosan heula pun biang ngarasakan tenan amitan. Mawi siang ieu bade teras diboyong ke Bogor. Mangga tuh nyusul pengintennya Bapak bade sareng nu sanes tuh tos ngaleut. Pokna laju papisah di gerbang masjid. Meletek serangenge anjog kanu dijugjug tembong simpe saukur aya lalaki tengah tubuh nuker yang hareupa nu gering ngawangkong jeung PRT. Sama nu tadi ngabring ti masjid nuntutan marulang. Teu aya nu robah di imah nu baheula mindeng di anjangan. Kerentas hate kuring basa uluk salam bari asup ka jero imah nu pantona ngagemblang. Red kana foto nu ngagantung dina tembokan rohang tengah. Lilis tembong banget kamemet nu teu birek keur mangko orok kira umur 1 tahun. Hate beuki ratug asa geus rek sagokgokeun panggih. Bu Ati anggal linggih. Lalaki nu cendekul cengkat gap kuring sasalaman. Nu patarema bati olohok teu ngiceup neuteuk banget kuring. Cep tekebat. Bang Pak, kumaha damang? Walon kuring nganggut. Bagai ya Kasep, hiap. Leungeunna teu lesot nuntun merenahkeun kuring. Buati palih dia. Nu boga imah caka cikih
merenahkeun semah. Hatur nuhun Mang Jaja. Pokna gek diuk indung kuring yang harapan gering. Ce, ti iraha gering teh. Nah, teu aya nu ngabejaan ka kuring. Mah muka obrolan bari ngaranggem rema Bu Aisyah. Nu ditanya saukur ngareret bari imut. Tas lami ti ngantungkeun Lilis. Pak Jaja ngajawab pananja indung kuring. Kepek jantung asa ditonjok, nuluy ratuk tepuguh. Kembang ngurungkuy hampir bedah. Pak, Lilis atos teu aya? Kuring nengkas obrolan. Mohon cep. Tekebat nu kering ngahanju ti peperaket. Nu aya di rohangan kamar rampak maca tahlil. Salki Bu Aisyah maca tahlilna ditompokeun. Teu nyahoan aya hiji awewe nu sasaledak laju ngarangkul nu keur nuntungkeun ngalapeskeun nyawa. Ambu, nyarios heula ka Ina. Tama ka uwi. Nu ceurik jejeritan ngagebig-gebig awak negus ngelapes eueuh nyawaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rampak silih patembalan. Kuring nyangkatkeun budak awewe nu kapiuhan, laju digotong ka tengah imah. Layon mah pada mulasara. Memeh asar geus beres dikurebkeun. Tutulus mulang poe ieu asa aya nu ngaganjal dina pikiran. Hayang meakeun kapanasaran. Salila ngurapkeun Bu Aisyah, kuring teu lesot nutup lisna nu teu dipiceun sasieur tambleg jiga indungna. Mak, nada walaran pertasan abdi nembe perkawis Lilis sareng Lisna. Indung kuring ngadadak kunci lambaina. Ukur tembong kembang nu dikecepkeun, bedah ngamalir mapai pipi nu geus karijut. Dina pananganna ngeupel foto pageuh teu beunang dipenta. Jag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok 3 bagian tapak cinta yasana Teh Asih Balebat. Kebandungan ku urang sadayana geuning Lilis teh tos teu aya di kieuna. Saha atuh ari Lisna? Geuningan aya di bumi sepuhna Lilis. Tinang tos ieu janten kapanasaran kangge urang sadayana. Sedeng ibu si tokoh kembak teu nyarios sakedik-kedik acan. Malihan ukur ngeukeuk foto anu teu dipasikeun sanaos disuhunkeun. Sakitu wae bagian kedua antos bagian pamungkas tapak cinta bagian katilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.